Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu di pembelajaran review materi budaya Sunda. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia selalu. Oke teman-teman, hari ini kita akan mengulas kembali materi-materi yang sudah Miss ajarkan di pembelajaran budaya Sunda. Coba teman-teman ingat-ingat kembali materi yang kita pelajari di budaya Sunda apa saja sih? Baik, sekarang Miss akan ingatkan kembali kepada teman-teman bahwa di budaya Sunda kita sudah mempelajari yang pertama, cara mengidentifikasi permainan tradisional melalui teks deskripsi. Yang kedua, menjelaskan salah satu permainan tradisional secara jelas dan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi nama permainan tradisional melalui gambar. Yang keempat, memahami tanda baca dalam pembuatan kalimah ajakan. Yang kelima, memahami fungsi kata tanya dengan tepat. Yang keenam, memperagakan salah satu permainan tradisional dengan percaya diri dan benar. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke review materi budaya Sunda yang pertama, yaitu mengidentifikasi permainan tradisional melalui teks deskripsi dan menjelaskan salah satu permainan tradisional secara jelas dan benar. Untuk bagian pertama, Miss akan jelaskan hari ini, sedangkan untuk bagian yang kedua, yaitu tentang menjelaskan salah satu permainan tradisional secara jelas dan benar, akan Miss tugaskan kemudian kepada teman-teman semua. Baik, kita lanjutkan. Jenis-jenis kaulinan barudak. Anu kahiji, kaulinan nu dipaenkeun ku barudak bari ngariung, nu hiji ngasongkeun dampaleungeunna ka tengah riungan, nu lainna ngasongkeun curugna sewang-sewangan, ditapelkeun luhuran dampaleungeun budak kahiji. Cing, kinten-kintena naon rerencangan nami kaulinan barudakna. Leres pisan, kaulinan barudakna dinamian cing ciripit. Urang teraskeun kanu kaulinan nu kadua. Kaulinan barudak nu biasana di tempat anu datar kusabab kudu ngagambar kotak-kotak keur dilompatan ku barudak. Naon nami kaulinan barudakna? Leres, engkle. Anu katilu, kaulinan make kaleci nu ngabutuhkeun pakarangan lega kusabab dibutuhkeun 2 garis nu jarakna sakitar 4 meteran. Nami kaulinan barudakna nyaeta maen kaleci. Kaulinan anu kaopat nyaeta kaulinan nu kaasup ucing-ucingan, barudak silih cekel tak-tak ngajajar bari luar leor mapayan jalan siga oray. Budak nu panungtungna kudu milih rek abus ka kelompok hiji atawa ka kelompok 2. Nami kaulinan barudakna nyaeta leres pisan, nyaeta oray-orayan. Anu kalima, kaulinan make papan kai atawa plastik anu panjangna kurang leuwih 40 cm, lebarna 15 cm, luhurna make logak sababaraha hiji. Unggal logak dieusian kuuk, siki salak atawa siki asem. Rerencangan terang naon nami kaulinanana? Leres pisan nyaeta congkak. Teras anu salajengna nyaeta kaulinan kelompok diwangun ku 2 kelompok. Ieu kaulinan ngagunakeun pakakas mangrupa 2 potongan. Anu hiji siga iteuk panjangna kurang leuwih 20 cm, anu hiji leuwih alit. Dadasarna make batu. Ngaran kaulinanana nyaeta gatri. Ayeuna urang teraskeun kanu kaulinan anu saterasna. Kaulinan lempang make awi 2 anu aya panincakanana. Naon cing rerencangan nami kaulinanana?
leres pisan egrang atanapi jajangkungan. Teras kaulinan ngaluncatan tali anu dicekelan kuduaan. Talina saeutik-saeutik di luhuran. Nami kaulinanana leres pisan luncat tinggi. Kaulinan neangan batur nu nyumput upama saurang jadi ucing, biasana ucing ngitung heula mere waktu batur nyumput saacan kudu neangan kabehanana. Nami kaulinanana nyaeta ucing sumput. Urang teraskeun kana kaulinan barudak nu carana silih ciwit tonggong dampaleungeun nyusun kaluhur bari ngawih paciwit-ciwit lutung. Kinten-kinten naon nami kaulinanana? Leres namina paciwit-ciwit lutung. Teras kaulinan anu make bal beklen jeung sawatar kewuk. Sawatara kewuk biasana dipaenkeun di jero imah atawa di teras. Nami kaulinanana nyaeta beklen. Leres pisan. Gampilnya rerencangan ayeuna urang teraskeun kanu kaulinan anu dilaksanakeun kudua kelompok. Biasana dipaenkeun di buruan lega atawa lapangan. Kaulinan ieu kudu nyieun garis heula. Nami kaulinanana nyaeta galah asin atanapi galah ya. Gimana teman-teman? Mengerti dengan jenis-jenis kaulinan yang ada di tataran Sunda? Kira-kira masih ada nggak ya kaulinan yang lainnya? Kita lihat. Masih ada ternyata teman-teman. Kaulinan anu dijieun tina kertas nu diapungkeun ku angin ditalian ku bola sangkan ulah leupas. Biasana kaulinan ieu teh sok di lakukeunana teh di musim kemarau. Saperti ayeuna nyaeta kaulinan barudakna namina langlayangan. Terus aya deui kaulinan anu bisa muter dina sumbu serta boga kasaimbangan dina hiji titik. Nami kaulinanana nyaeta panggal. Anu saterusna kaulinan anu make bal anu bisa dijieun tinu kertas anu dikuel-kuel, anu make potongan kenteng sinapa tumpuk kaluhur terus dialungan bola nepikeun ka pabalatak. Eta namina kaulinan boy-boyan. Anu terakhir rencangan nyaeta kaulinan anu nyaruaan kana bedil. Bedil dipake pikeun mentangkeun atawa nyentangkeun pelor kana tempat atawa barang anu dituju. Nami kaulinanana leres pisan nyaeta bebedilan. Bagaimana teman-teman? Paham? Mengerti dengan jenis-jenis kaulinan yang ada di tataran Sunda? Insya Allah teman-teman semua sudah paham. Kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu mengidentifikasi nama permainan tradisional melalui gambar. Kalau tadi melalui deskripsi, ya melalui penjelasan atau kata-kata, sekarang melalui gambar. Misalnya akan perlihatkan gambarnya, silakan nanti teman-teman tebak nama kaulinannya apa. Siap? Oke. Urang teraskeun kana gambar anu pertama. Gambar kaulinan barudakna naon rerencangan sadayana? Leres pisan, namina nyaeta cingciripit. Teras anu kadua, aya gambar. Naon nami kaulinanana? Urang tinggal engkle. Teraskeun kanu gambar anu saterasna. Nah, ini adalah kaulinan yang namanya congkak. Pami ieu? Nah, pami ieu nyekelan tak-tak, luar leor, leres, oray-orayan. Pami ieu rerencangan? Maen kaleci. Pami nu ieu? Leres, namina gatrik. Pami nu ieu kaulinanana namina naon? Aya anu mengpeun, aya anu nyumput.
Nami kaulinanana nyaeta ucing sumput. Urang teraskeun kanu gambar anu saterasna nyaeta jalan make awi anu aya panincakanana namina nyaeta egrang atanapi jajangkungan. Teraskeun kanu gambar saterasna nyaeta kaulinanana namina beklen. Diteraskeun kanu gambar saterasna pami ieu namina naon? Leres pisan namina luncat tinggi. Pami anu ieu wah tos aya jawabanana. Rerencangan nyaeta langlayangan. Pami anu ieu leres pisan nami kaulinanana nyaeta paciwit-ciwit lutung. Pami ieu rerencangan tiasa ditebak? Leres namina galah asin. Kinten-kintena masih aya teu nya? Ternyata masih aya rerencangan. Ieu kaulinan barudak namina boy-boyan. Pami nu ieu leres ieu namina panggal. Teras pami ieu bebedilan. Alhamdulillah ya, rerencangan tos tiasa nyebutkeun kaulinan barudak anu ditampilkeun tinu gambar. Ayeuna urang teraskeun kanu materi salajengna nyaeta memahami tanda baca dalam pembuatan kalimat ajakan. Atanapi dinu bahasa Sunda sering disebut kalimah ajakan. Perhatikeun kalimah ajakan di handap ieu lengkepan ku tanda baca anu bener. Misalnya emutkeun deui ka rerencangan sadayana bahwa kalimah ajakan nyaeta kalimah anu hartina ngajak orang lain supaya mau melakukan apa yang kita minta. Kita lihat di sini ada kalimah, Miss bacakan ya. Hayu urang diajar ngojay mengpeung aya nu ngalatihna. Kira-kira perlu dilengkapi pakai tanda baca apa ya teman-teman semua? Kita lihat. Ternyata harus menggunakan tanda seru atanapi tanda panyeluk. Ayeuna urang tinggal contoh anu kadua. Urang paheula-heula balap lari ka sawah yuk. Nah, kinten-kintena kedah aya tanda baca naonnya rerencangan? Urang tingali jawabanana nyaeta urang paheula-heula balap lari ka sawah yuk. Kedah aya tanda koma sareng tanda panyeluk atanapi tanda seru. Ayeuna urang teraskeun kanu contoh anu katilu. Isukan mah hayu wae urang pigawe babarengan tugas di sakola teh. Kira-kira pakai tanda apa ya teman-teman semua? Betul sekali, harus menggunakan tanda seru atau tanda panyeluk. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu memperagakan salah satu permainan tradisional dengan percaya diri dan benar. Nah, untuk materi ini, misalnya sudah memberikan tugas kepada teman-teman, yaitu dengan membuat salah satu video kaulinan barudak. Teman-teman hanya memilih satu kaulinan saja. Ya, nah ini kan sudah ditugaskan, tapi ternyata masih ada beberapa teman-teman yang lain yang masih belum mengumpulkan. Nah, yang belum mengumpulkan nanti misalnya japri ya. Oke, rencangan ayeuna urang teraskeun kanu materi anu ka-4 atau nu salajengna nyaeta memahami fungsi kata tanya dengan tepat. Urang tinggal kalimah tanya nu cocok sareng kata tanya na. Misalnya emutkeun deui ka rerencangan sadayana kalimah tanya itu biasana kedah diawali
nganggo kata tanya. Nah, kata tanya biasana aya kata naon, iraha, saha, kunaon. Nah, ayeuna rerencangan cobian lengkepan kalimat anu kumisalni di jelaskeun. Anu kahiji, titik-titik Bapa meser domba. Kira-kira kata tanya yang tepat yaitu iraha. Iraha Bapa meser domba. Ayeuna urang teraskeun kanu contoh kadua. Titik-titik sababna ujang teu lebet sakola. Kata tanya anu tepatna nyaeta naon. Naon sababna ujang teu lebet sakola atau kunaon sababna ujang teu lebet sakola. Ayeuna contoh anu katilu. Titik-titik hasil ulangan Tatang sae atanapi henteu. Kata tanyana nyaeta kumaha. Kumaha hasil ulangan Tatang sae atanapi henteu. Ayeuna urang teraskeun kanu contoh anu salajengna. Titik-titik neneng beceurik. Kata tanyana kunaon. Kunaon neneng beceurik. Anu saterasna titik-titik nu nuju ameng di teras. Kata tanyana saha nu nuju ameng di teras. Anu terakhir, titik-titik emak meser sayuran. Di mana emak meser sayuran? Eta contoh kalimat tanya. Kalimat tanya sok ngagunakeun kata tanya anu paling tepat. Gampil kan rerencangan sadayana? Insya Allah gampilnya pami dipelajari mah. Nah, rerencangan sadayana ini ada daftar nama siswa yang belum mengirimkan video kaulinan barudak yang dulu pernah misalnya tugaskan. Yang pertama Azam, Fahri, Hasna alhamdulillah sudah mengumpulkan. Fali juga sudah mengumpulkan. Nahel ditunggu ya. Nahel, Ali, Alip alhamdulillah sudah mengumpulkan. Raihan, Umar, Rainer, Balkis, Alex, Bima, Zafas, Naura, Nohan, dan Rikeisha. Misalnya tunggu pengumpulan tugasnya hari ini maksimal jam 19.00 berarti jam 7 malam. Masih ada waktu. Alangkah lebih baiknya jika teman-teman langsung mengerjakan sekarang dan mengumpulkan sekarang juga. Ayeuna urang teraskeun atau seep materina rerencangan sadayana. Hatur nuhun pisan rerencangan sadayana wilujeng ngapalkeun. Mudah-mudahan dina prakna UTS Minggu Payun rerencangan sadayana tiasa dipasihan kalancaran, kemudahan supados nilainya tiasa ageng atau maksimal. Hatur nuhun rerencangan sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.